Kurang ajar si Elis. Aing apal manehna boga sikep kitu kulantaran pangaruh si Saki. Awas ya Saki, pikeun aing maneh teh cucuk krungkang dina kahirupan aing. Kieu carana mah si Saki kudu dipodaran. Si Elis jadi kitu teh kulantaran pasti kepangaruhan ku maneh. Engke mah aing moal satengah-satengah dina ngayakeun tindakan dipodaran sia Saki ku aing. Ajian Rungkah Geni. Kang Sakit. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang Sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kauhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Isukna saluyu jeung janji ki Durbala maranehna sapara kanca ngadatangan imah juragan ugan bapana Nyi Elis. Anu maksudna rek ngalamar Nyi Elis pikeun ti pamajikaneun si Gombar. Assalamualaikum. Punten nuju araya kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke antosan sakedap mana cing pangukakeun pantona tuh aya tetamu nu datang ka dieu. Ieu abah kagok keur disalin heula. Mangga abahna, keun abdi kapayun. Gening Kang Durbala. Aduh, mani asara reuas abdi mah tara-tara ti sasarina Abah Durbala keur sarurumpaheun ka saung abdi. Nah ieu teh ngahaja wae atanapi nuju ngalangkung ka dieu. Nya Nyi Warsi, akang teh ngahaja ka dieu aya keperluan. Oh, kitu. Muhun. Mangga atuh nyariosna urang dilebet Kang Durbala. Mangga Kang Linggi. Gening sareng Jang Gombar, Jang Iwung, sareng Jang Kodong. Mohon mawarsi, abdi sapara kanca teh bade nepangan juragan ugan manawi nuju nyono. Oh, mohon Jang Gombar, oge Kang Durbala, mohon kalersan Kang Ugan nuju aya. Ke atuh urang sauran heula, sakantenan abdi bade kapawon heula nyandak cai biliharanaang sareng bade nyayogikeun lalawuhna. Nuhun Nyi Warsi tina pangangkeunna. Mangga caralik heula sing darine. Nya, Nyi Warsi akang sapara kanca rek nungguan di dieu bari ngareurekeun kacape. Sinyal sewe Nyi Warsi, jeung teu kudu kuprak-kuprak segala da lain tamu ieu akang mah. Sanggeus kabeh dariuk atuh mawarsi mah buru-buru ka dapur bari teu poho ngabejaan juragan ugan. Teu lila sor atuh mawarsi ngajamu tatamuna bari sagala disuguhkeun. Maklum ari manehna mapan kaitung jelema jegud digaleh pakuan teh. Matakna teu heran lamun sagala loba ge. Geuningan Kang Durbala, kumaha damang Kang? Duh, mani asa kagunturan madu kaurugan menyan putih.
kanggo abdi ku kasumpingan anak akang sapara kanca, tapi abdi ge mani ngaraos reuas margi taya iber ti anggana. Teu kudu rewas-rewas aji ugan. Akang ka dieu teh memang aya hiji keperluan penting. Hampura teu mere beja ti anggalna da pamikir teh urang lain tatangga jauh jeung lain karek wawuh ayeuna kitu tah. Oh, muhun Kang. Abdi ngartos, mangga atuh bilih aya kaperyogian mah tiasa disanggemkeun ka abdi. Nya kieu sabenerna mah haji ugan, akang ka dieu teh kajulungan ku anak nyaeta si Darma. Tong moal we nya aji. Muhun. Mangga Kang, naon pamaksadan akang teh, mangga carioskeun ka abdi tong asa-asa. Kieu aya ugan oge nyuwarsi, akang teh boga anak lalaki nyaeta si Darma alias si Gombar. Aya oge meureun bisa ningali kayanana. Manehna teh ayeuna geus gede, malah manjing ka dewasa. Muhun Kang. Atuh ngaran-ngaran jelema anu geus dewasa, tangtuna boga kahayang pikeun ngabogaan batur hirup nyaeta saurang awewe pikeun pipa majikeunana. Muhun Kang, abdi ngartos. Atuh nu kapilih ku hate manehna teh anak aya ugan pisan nyaeta Nyi Elis. Ieu mah sugan jeung sugan. Nyi Elis teh can aya hahadean jeung anu lian. Cohag nama akang ka dieu teh rek ngalamar Nyi Elis keur pipa majikeunana si Darma. Kitu tah aji. Gebeg juragan ugan Katut Mawarsi mani ngarenjag kaget ngadeng omongan Ki Durbala teh, tapi tekung si Lila pok manehna nyarita. Muhun. Kahartos Kang, abdi ngartos kalintang bingahna abdi ngadangu cariosan akang teh. Tah kitu cenah mana pamaksadan Kang Durbala sareng Jang Gombar teh. Kumaha emutan mana? Nya eta mah panginten anu langkung sae mah akang nyalira anu kedah nangtoskeun salakuramana. Abdi mah ngiringan we kumaha saena. Kitu nya mana? Nya atuh ari sikep anu jadi indungna kitu mah keun meureunan abah anu nangtukeun. Muhun saena mah kitu we, tapi emutan abdi urang ge teu tiasa nangtoskeun langsung eta mah kumaha jinisna. Nya bener mana? Sok sanajan urang teh salaku kolotna, teu bijaksana lamun urang langsung mutuskeun. Nya bener eta kumantung ka jinisna. Muhun kieu atuh Kang Durbala oge Jang Gombar. Ari kanggo sim kuring mah sareng nu jadi indungna moal ngahalang-halang kana pamaksadan Kang Durbala sareng Jang Gombar. Sadaya ieu anu langkung sae mah kumaha kaputusan anu janten jinisna nyaeta Nyi Elis. Margi anu bade milampah rumah tangga teh pan Nyi Elis. Sanes kitu Kang Durbala. Nya tangtuna kitu anu leuwih alus mah aya ugan. Mangga akang satuju pisan. Mangga anggir we Nyi Elisna urang talek babarengan. Sumuhun, pangemut abdi oge kitu Kang Durbala. Cik atuh mana coba geroan si Nyai teh. Mangga abahna. Teu ngadagoan diparentah anu kadua kalina Kojengkang Mawarsih indit ka tukang muru ka kamar Nyi Elis. Kaparengan harita Nyi Elis teh keur aya di imah, malahan manehna tika tadi oge ngadengikeun omongan indung bapana jeung sakabeh kakamuna. Nyai, Elis, tunggareun kebuai di kamar Nyai. Kadieu Nyai, tuh Bapak Hidep sareng Mbah Durbala nyurang. Mangga mah. Tah geningan kaparengan nuju aya si Nyai teh. Sok gelis ka dieu urang ngobrol jeung Abah. Sumuhun mangga Abah. Malisi ganu di komandoan, kabeh panon pating poncorong melengkah hiji tangtungan wanoja anu gelis anu lempang alenghoy diiring ku Mawarsi. Komo si Gombar mah tisirikna keluar kabeh panonna teh. Genggerongna neurian ciduh bakat ku ngarasa urui ningali tangtungan eta wanoja. Eta mojang teh tajalian ti Nyi Elis. Pantes lamun digaleh pakuan memang manehna teh kaceluk bentangna para wanoja. Hapunten kasadayana abdi mah tiasa nepangan rupina mah parantos lami nya ngantosan abdi. Leres Nyai gelis, Abah sapara kanca teh nuju ngantosan Nyai
Nuhun arinya nuju aya di bumi. Oh, gitu Abah. Nuhun atuh Abah. Abah parantos keresa rurumpahan karo rompok. Abdi ngaraos bingah pisan, tapi abdi oge ngaraos asa ruas. Aya maksud naon Abah teh? Kieu Nyai, Kang Durbala kadieu teh pamaksud nu hade jeung mulia, pikeun ngarakatkeun tali silaturahmi jeung duduluran. Anjeunna kadieu ngahaja nepungan Abah bari aya pamundut hoyong ngadahukeun Nyai ka Jang Darma. Kitu tah Nyai. Tah kitu Nyai, pimaksudeun Abah ka dieu teh manawi aya kasaluyuan ti Nyai kacida bagja napikeun Abah. Upami Nyai ridho galih tiasa nampi kana kanya ti anak Abah nyatana si Darma. Lila pisan Nyi Elis ngahuleng beungeutna tungkul teu wani tanggah. Leungeunangan ukur bisa utak-utak nyoo kuku. Katingali manehna salah tingkah siga anu sieun. Teu lemek, teu nyarek, manehnangan betem siga anu teu boga bibir. Kumaha tah Nyai? Naha Nyai bisa narima kana pinangan Jang Darma atanapi henteu? Sok tong asa-asa, tong ngarasa sungkan, pejakeun we ka Abah, beka saksi ku Kang Durbala sareng putrana nyatana Jang Darma. Mudah-mudahan Nyi Elis narima kana kacinta aing. Sababgan ukur manehna anu teu boleh ngalangkang ngeusi simpen hate aing. Duh, Nyi Elis, tada teuing bagjana upami Nyai nampi kana kanyaah akang. Kumaha Nyai? Manawi Nyai Sapuk sareng pamaksadan Kang Durbala oge Jang Darma. Pikeun aing taya deui lalaki anu bisa ngeusian kabagjaan hate aing iwal ti Kang Saki. Hate aing teu bisa pisah sareng anjeunna ngan Kang Saki anu salawasna eunteuk dina sanubari aing. Teu mungkin aing kudu narima lalaki lain. Komo Panggombar mah salian hate aing terserak aing oge apal manehna boga talajak anu kurang hade. Sok sanajan pasti akibatna bakal fatal, tapi aing kudu bisa mutuskeun kalayan bijaksana. Bijaksana keur kabehan, oge bijaksana keur diri aing sorangan. Bari siga anu sieun kacida, pok Nyi Elis nyarita ku sora anu dareuda jeung pegat-pegat. Abah, emak, oge Bah Durbala, oge Kang Ngombar, abdi ngaraos bingah ngadangu pamaksadan Bah Durbala anu sakitu luhungna. Nah, namun satu acana abdi mungkin ampun neda pangampura dina waktos ayeuna kanggo abdi rupina teu acan aya maksad kanggo lalaki Rabi. Lir ibarat kabentar gelap tengah poe ereng-erengan, si Gombar mani ngaranjuk. Panun si Gombar mani kuat kamolotot tur burahay beureum
nenden rasa kuciwa jeung ambek anu kacida. Hatena ngentam panas jeung karasa nyeri peulih lir ibarat digerihan ku hinis. Kitu deui Bahdur Bala, Mawarsi jeung Juragan Ugan maranehna asa kaget ngadenge omongan Nyi Elis kitu teh. Abah, emak, abdi masih kene resep lalajangan. Abdi teu acan aya niat kanggo gaduh caroge. Hapunten abdi Badur Bala. Emak, abah oge Kang Gombar. Sawatara waktu lilana kabeh eueuh nu bisa cumarita. Sanggeus rada tenang, pok Juragan Ugan nyarita. Hapunten anu kasuhun, neda pangampura anu kaseja. Kitu tah rupina Kang Durbala oge Jang Darma. Dina hal ieu sim kuring katut indungna teu tiasa maksa kanu jadi anak. Eta mah gumantung kana kasanggeman pun anak. Kurang ajar si Elis. Aing apal manehna boga sikep kitu kulantaran pangaruh si Saki. Awas ya Saki, pikeun aing maneh teh cucuk krungkang dina kahirupan aing. Kieu carana mah si Saki kudu dipodaran. Si Elis jadi kitu teh kulantaran pasti kepangaruhan ku maneh. Engke mah aing moal satengah-satengah dina ngayakeun tindakan dipodaran sia Saki ku aing. Ai Ugan, sabenerna hati akang ngerasa kuciwa. Tapi akang ge memang teu bisa maksakeun kahayang. Akang ngahargaan karena sikap Nyi Elis. Ayeuna mah kieu we Nyi Elis, bilih enjing pageto Nyai Robih emutan ku Abah di pasian waktos kanggo ngemut. Nuhun Abah, hapunten pisan. Panginten ieu mangrupikeun kaputusan abdi anu teu tiasa dirobi ku sasaha oge. Nya Nyai, Abah bisa ngamaklum. Abah oge Kang Gombar ulah dugikeun karengat galih. Sadayana ieu kanggo kasayan diri abdi sareng diri Kang Gombar ku anjeun. Ai Ugan, atuh kulantaran di imah aya pigawean jeung sagalana tos jelas ayeuna mah. Ari tos kieu mah ayeuna akang rek mulang we ai Ugan oge Nyi Warsi. Ayo Hadarma, Iwung, Kodok, urang mulang we ayeuna bisi barang teuing. Mangga Ki Guru. Mangga Ki Guru. Duh, sakali deui hapunten abdi sakulawargi Kang Durbala. Ki Durbala teu nemalan deui, jut manehna saparakanca indi ti imah Juragan Ugan bari mawa hate anu medenghal keheul. Saja jalan si Gomar lua lewe rek leweh. Montong rek lewe ilaing teh Darma. Ilaing teh lalaki langit laranang jagat. Piraku kudu leweh gara-gara ku saurang awewe. Mohon Abah. Ilaing teh kudu leutik hate Darma. Loba keneh awewe geulis mah lain Nyi Elis wae. Tapi hati abdi teu kiat dandanganana Abah. Teu sangka Nyi Elis teh bakal nampik sapajodogan ka abdi. Ceuk Abah ge ilaing teh kudu leutik hate Darma. Tuh di Galupakuan teh loba keneh awewe mah. Aya Nyi Kolis, Nyi Oyo, Nyi Ija, jeung Nyai Anuliana. Keuna naon ke peuteuh ke mikahayang ka Nyi Elis. Duh Abah,
Kanggo abdi mah nyelis wungkul anu teu oleh kapicangcam dina hati. Kumaha atuh Abah? Abdi ngan bogoh teh ka nyelis wungkul. Ieu pasti gara-gara si Saki Abah. Si Saki. Nah ilain bet ngomong gitu Dharma. Naon hubunganana jeung si Saki? Abah, nyelis nampi ka abdi teh kulantaran ayeuna aya si Saki. Kapungkur masih ke nyelis teh teu kitu. Gara-gara geus aya si Saki anjeunna janten Robi teh Abah. Si Saki deui anu jadi cucuk rungkang teh. Baheula si Ali bapana anu jadi panghalang aing mika hayang ka si Epon. Ayeuna anakna anu jadi cucuk rungkang pikeun anak aing. Duh, Kang Durbala sigana ambapkeun kana sikep anak urang mana? Leres Abah, tangtosna kitu, katinggal tina sikepna anu teu seueur basa-basi, jojrut we langsung mula. Hapunten Abah, oge emak, keputusan abdi tetiasa nyugemakeun ka Abah sareng ka emak. Tina naon Nyai, pikeun Abah mah teu ngarasa kuciwa. Dan rek rumah tanggana ge lain Abah jeung emak, tapi Nyai sorangan. Nya, Nyai, lamun eta geus keputusan Nyai, Nyai teu kudu ngarasa salah. Nuhun emak oge Abah, hatur nuhun kana pangartosanana. Sagala rupi ieu parantos ditimang-timang ku abi, ku hate anu sagemblengna. Nya Nyai teu naon, keun bae. Da sok sanajan Abah ge sabenerna kurang srek ka keluarga eta mah. Lain ngewa, da puguh Kang Durbala teh ku kabeh ge dipikolot kan Abah kurang srek kana talajakna anu kurang alus. Geus kitu we nya, ayeuna Abah rek indit ningali sawah bisi mendat deui. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio ajian rungkah geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.